Teteh cenah tos ngalih ke bumi anu baru. Teteh cenah naha tos dialihan padahal teu acan beres sadayana. Sareng cenah teteh naha teu acan dicek. Seueur pisan pertarosan ti teman-teman sadayana. Nuhun teman-teman kalaresan atos dialihan bumina. Kunaon cenah teteh tos dialihan padahal mata acan rengse sadayana. Nuhun teman-teman kalaresan teu acan rengsena nu palih payuna. Janten pami bumina nyali rama atos beres kantun kapayuna terlasna teu acan teh. Alasana mah cuma satu teman-teman ngarenghap heula we ieu teh. Da muhun teman-teman saur kolot baheula mah cenah ilmu piih. Salit-salit we engke janten. Kalaresan danana moal cekap teman-teman pami disakalikeun ayeuna mah. Nuhun geuningan dana naon oge nya kedah kekempel heula. Sanajan abi gaduh penghasilan tina konten tapi anger we kedah dikempelkeun heula. Janten ya alhamdulillah teman-teman sakieu oge atos tiasa dicalikan. Atos ieuh teman-teman ayeuna mah kantun bersyukurna. Kalaresan teu capek teuing soalna aya mamah anu mantosan. Bari kadang sok karunya kitunya bisi capeun. Nuhun teman-teman kanya sepuh mah nya moal aya tandinganna. Kadang sok berdoa teh nya mudah-mudahan rezeki abi lancar dukikeun ka tiasa ngabungakeun janten sepuh. Tah kangge pertarosan naha cenah teteh teu acan dicet bumina. Nuhun teman-teman kalaresan tembokna teh baseuh keneh. Janten pami langsung dicet engke teh awon hasilna. Pami ngantosan garingnya sok lami teman-teman asa hoyong engal nyalikan bumi. Janten atos we ieu teh nya teu acan dicet atos dicalikan. Keun bios we pami ngacet mah da tiasa dikereuyeun. Teu kedah ayeuna dicet teman-teman. Mugia aya milik rezekina engke urang dicet. Sareng sakantenan we urang dikereuyeun deui nu kapayuna terlasna.